tadina teu bisa maca Fathul Muin dituntun ku kiai jadi bisa leutik. Tadina teu bisa maca tafsir lantaran dituntun ku kiai jadi bisa belum apa-apa. Nu paling hese teh nungtun santri, nungtun masyarakat, nungtun umat tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho, tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas, tah nungtun eta nu hese. Ku ayana sakitu ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu, hiji perhatikeun urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan. Sing hade jang balik urang. Nomor kedua, teangan panutan kiaina nu bener-bener ikhlas. Nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho. Nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa, nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas. Mantap. Tingali panutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia, nukerkeun agama jeung dunia, ulah harap bahwa agama bakal luhur. Hiji di lembur urang, di daerah urang, di negara urang, bahkan di dunia, lamun masih kena tuker jeung dunia moal maju. Sakitu ala kadar malam ieu urang kukumpulan jang nyaho jalan eueuh deui hiji-hijina pondok pesantren jeung majelis taklim. Isuk pageto awas terakhir urang di jero rahim keluar ke alam dunia, pepeta neangan jalan, keluar roh urang balik deui, cabut set. Lamun kuarina nyaho ka Allah, roh urang bakal babalik ka Allah. Lamun kuari teu wauh ka Allah, roh urang moal wauh jeung Allah. Maka roh masa geusna kaluar aya tempatna, awak urang mah dibawa ka leuweung. Saha itu? Kiai Asba paeh. Saha itu? Kiai Haji Bahri paeh. Saha itu? Lurah Modar. Saha itu? RT Koit. Saha itu? Haji Pendi ngejejes. Paeh kabeh. Nah, ditutupan kan kutaneun pocong urang dibuka. Yasupkeun ka kubur, ieu dibuka jadi tempelkeun. Terus pakai tataban plak. Ya Allah. Tutup pakai tanah. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 5 seminggu ngagedean kan awak urang bekah. 10 poe, 15 poe mulai melentis. Jadi nanah getih. 15 poe hancur. Anu kuari diwedakan we. Dakan. Isuk pageto bakal aya nanahan. 15 poe. 20 poe uyak di dieu teh bilatung. Di dieu bilatung. Awak kurang nu kuari dibangga-bangga, dipandian make sabun, dirapih-rapih bajuna ge teu meunang salah, sikat gigina ge teu meunang anu njore saeutik. Woh sagala rupa ieu diurusan awak urang saha poe-sapoena diurusan dipandian, diurusan gering saeutik diobatan, gering saeutik diobatan horeg isukna mah isuk bakal ku bilatung. Ingat bilatungan awak kurang sagelis saha bintang film kubur bilatungan, sagagah saha jenderal kubur bilatungan, sakaya saha di alam dunia kubur bilatungan. Nu di urusan awak unggal poe kurang isukna bakal bilatungan bae di jero kubur. Nu aman roh urang cabut wauh tetadina keur di dunia ngaji ka kiai, nyaho ka Allah, nyaho ka Kangjeng Rasulullah,
balik ke Allah aman. Awak mah di jero kubur beah ku bilatu, tapi roh urang mah senang-senang. Nu bahaya urang ngurusan awak doang, roh urang teu wauheun jeung Allah. Kafir misalnya, munafik misalnya, musyrik misalnya. Atuh ieu roh urang kaluar teh teu wau jeung Allah, nya disiksa, nya awak acak-acak. Nah, jang introspeksi salila hirup urang di alam dunia sing hade. Urang bakal balik, awak urang di urusan unggal poe, tapi lamun rohna teh di urusan cilaka 12. Nu paling hebat rohna diurus, awakna diurus. Awakna diurus, jang salat, jang ibadah. Rohna diurus sampai talar Quran, sampai unggal peuting zikir. Maot set kubur, awakna di jero kuburan lamun awak kurang talar Quran moal wanien bilatung. Ulah talar Quran Yasin be, urang talar Yasin. Tapi talarna beneran. Kubur. Surat Tabarok talar urang, Waqiah talar urang, kubur. Gali deui moal daekeun bilatung. Kamari kula katapuan anu di Cengkareng teh kadireres anu pernah kuburanana digali karena pelebaran jalan masih beleger. Anakna kan kamari silaturahim ke Cilongok. Kukula ditanya, itu bapak suka apa itu ya di wiridnya dulu? Cuman ngajar ngejah doang. Alif jabar a, beja berba aba, beja berta, beja berba, ta jabar ta bata, mim jabar mata, jabar ta mata. Sinjaresia jabar yasia mata sia. Ngajar kos gitu doang. Cuman nyana lamun dek sasare be maca Yasin, maca Tabarok, maca Waqiah. Tas sakitu doang. Maut kubur 20 tahun dikubur, pelebaran jalan digali belegar kan. Geus buku tah mah wali-wali Allah mah. Wali-wali Allah manu ahli Allah lamun digali kuburanna masih belegar wajar. Ieu mah jelema biasa. Nah, mantak ibu bapak ieu nya lamun dek sare wayahna maca Tabarok. Aduh, Kiai. Baca Tabarok di mana tuh? Gatahlah Tabaroknya juga. Kalau enggak talar Tabarok Waqiah sama. Kalau enggak Waqiah mas Yasin. Yasin lagi panjang. Kalau Yasin nggak talar mah itu surat Kahfi. Oh itu lagi mati saya mah baca surat itu. Nah sekarang kalau pengen aman di kuburannya baca inna anzalnya aja 7 kali sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama yang tadi. Yang buat ngelahirin tadi. Iya inanzalna 7 kali. Nah beres 7 kali. Makanya kalau jadi perempuan mohon dulu sama suami, Pak jangan diganggu dulu. Ngapain? Saya baik baca inanzalnya dulu. Ya 7 kali. Antar aja. Udah ngebet nih. Inanzalnya 7 kali mohon sama suami, jangan ganggu saya. 7 kali. Aduh Kiai katanya pindah anjalnya mah masih kebanyakan 7 kalimat. Emang lu mah blow on kali, nggak mau bacaan. Kulhu aja 3 kali, palak sekali, nas sekali, fatihah sekali. Cuman caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. 3 kali. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bapak Maju. Nah itu baca aja. Insya Allah. Wah, mau lanjut bacaan kos gitu. Ya. Nah jadi urang ieu
pertemuan malam ieu hiji renung ke urang di alam dunia bakal balik ke akhirat kudunya jalan jang ke akhirat majlis salim pondok pesantren di samping urang geus nyaho jalan ngamalkeun pengamalan anak memeh sare ari maca yasin panjang teuing tabarok panjang teuing waqiah panjang teuing nah iyalah dibacaan falak kulhu 3 falak 3 nas 3 maka ina anzalna lamun nguburkeun teh gelung sok gede kieu kan baca ina anzalna 7 sebenarnya taruh di sini ina anzalna taruh di sini itu hikmahnya apa karena waktu hidupnya nggak pernah baca ina anzalna jadi batu aja tanah yang dibacain ina anzalna hikmahnya ada begitu malaikat datang ke belah dia cek batu ada apa sih malaikat mau nanya udah dijamin dah sama saya dah. Jangan tanya-tanya ini saya udah dibaca ina anzalna 7 kali udah nggak ada jalan buat ditanya pindah malaikat ke belah dia aya deui batu dek naon malaikat dek nanya aya kula geus baca ina anzalna baca ka dia sampai ka dia geus ujang tanyaeun malaikat bingung kan ujang nanya ieu jawab ina anzalna ieu make batu bae make batu manjur batu gelung dibacaan diteuneun di kuburan ieu bakalna ieu nyana ngabela ka urang ya Allah ya Rabbi ieu batu komo lamun dibaca ku urang nah ieu kan lain lalagaan tah bentak urang mah ulah eureun-eureun ulah diputuskeun lamun anu maot ganjel make batu ganjel ulah dibacaan kieu deui beres teh ganjel mayit entar malam lu datang ke Haji Pendia dijamin datang lamun teu percaya buktikeun mun isuk anu paeh misalnya atawa irhabe minggu hareup ya nu ngubur ya sukuna di datang syahir ka Haji Asba ya wah datang kucluk je ada apa lu siapa ini yang tadi saya dikubur ini ngapain di sini ya mau ngajak Pak Kiai ye atuh masing-masing aja nah ya pada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah malam ieu sakaligus jang bahan renungan urang hirup di alam dunia bakal balik ke akhirat urusan awak doang awak bakal dikubur tetapi lamun diurus roh urang bakal balik ke Allah tempat jang memikirkan tentang Allah dimulayan di pondok pesantren siap pondok pesantren di dia untuk mempelajari mimiti amil jurumia sampai sapina insyaallah eta ge si ahli lamun bisa lamun teu bisa atuh si alina bakekeng ku urang insyaallah ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan pondok pesantren ieu dibere panjang dibere berkah alina jeung pamajikanna dibere sabar Kyai Haji Asbana dibere tawakal jeung sabar urang dieuna ge mudah-mudahan dibere tawakal jeung sabar akhirna urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah